Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 15 Agustus 2026 masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ka 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nyalarios itu kaum Samud tegesna kaumna Nabi Soleh. Pokna teh kieu innama anta teu aya sanes ari anjeun soleh cenah kitu. Minal musyaharina anjeun kalebet jalma-jalma anu keuna sihir cenah kitu. Ka Nabi Soleh teh dituduh manehanana kena sihir sabab cenah naha tiba-tiba ngaku-ngaku jadi Rasulullah. Tah eta anu jadi teu ngarti kaum Samud waktu sarita. Bari pok dineraskeun cariosanana eta kaum Samud, kaumna Nabi Soleh. Ma angta teu aya kajaba ari anjeun illa basyarun kecuali jelema biasa. Misluna seperti kami, seperti orang sadayana, jelema biasa nah ngaku-ngaku jadi rasul. Lamun bener-bener anjeun Rasulullah saur kaum Samud, fa'ti mangka sok datangkeun ka kuring sadayana bi ayatin tina tanda-tanda kakawasan Allah tegasna mukjizat. In kunta lamun anjeun bener soleh minas sodiqina kalebet jama-jama anu benar atawa memang bener rasul gitu saur kaum Samud waktu sarita. Qala ngawaler Nabi Soleh sapada harita. Bari nuduhkeun kana batu anu ageng. Batu aya nu sekitar eta. Hadihi ari ieu batu ageng. Naqotun kaluar tina batu naon onta. Naqotun teh onta anu betina, anu agung, anu montok, anu bersih, anu koneng, anu sae. Laha kana eta onta. Saur Nabi Soleh, laha saribun kudu dibere inum ieu onta tina sumur anu sok ngarinum anjeun sapoe. Walakum sirbun jeung pikeun aranjeun kabeh sapoe. Jadi kudu dibagean jang onta ieu oge nginum. Yaumim maklumin dina poe anu ditangtukeun. Jadi saur Nabi Soleh bere nginum onta tina sumur nu sok dipake nginum ku anjeun saat di bageanan nginum onta saterasna. Ngan kahade saur Nabi Soleh wala tamassuha teu meunang nyentuh ha kana itu onta. Teu meunang ngaheureuyan atawa nyiksa kana eta onta. Bisuin kalayan berbuat jahat kana onta. Lamun anjeun berbuat jahat atawa ngaruksak kana eta onta, nyakitin onta ieu saur Nabi Soleh fayahudakum mangka bakal ditimpakeun kum ka anjeun kabeh azabun kana siksa yaumin adim dina poean adimin anu kacidak agungna. Tah kitu cenah ulah diheureuyan ieu onta sabab ieu teh mukjizat Nabi Soleh saterasna. Fa'aqaruha mangka tiba-tiba dipencit kalaka dipencit ha itu onta ku kaum Samud, ku dolim-dolimna kaum Samud. Teu aya nu pangdolim-dolimna eta mukjizat dipencit onta teh. Fa asbahu mangka jadi maranehanana kabeh nadimina kalebet jama-jama nadimin anu menyesal sabab disiksa menyesal nama. Fa akhadahumul azabu mangka ditimpakeun hum ka itu kaum Samud azabu nyaeta siksa azab ti Allah ku suara anu pekik anu tarik anu ngajerit sehingga dararpa di imahna masing-masing jiga kelinci anu keur nagog. Bari kaayaan ceulina ruksak gendang telingana mararaot sabab ku pekikna suara bari diguyur ku goncangan bumi nyaeta jajalah waktu sarita
kasebatan lamun aya mah gempa bumi dibarengan ku suara anu peki maraot sadayana kaum Samud. Inna sa'nyana fi dzalika dina ieu kajadian la ayatan tanda benar-benar ayat tanda-tanda kekuasaan Allah wa makana jeung teu bukti itu aksarohum kalau lobaana jalma-jalma mukminina ariman kitu da jalma-jalma lamun geus dibere kasenangan ketenangan deui mah poho we teu iman deui ngan sebat diazab we penyesalan teh saterusna wa inna rabbaka jeung sanyana ari pangeran anjeun lahua tegasna huwa Gusti Allah al azizun itu Allah anu maha aziz anu maha gagah perkasa rahimun jeung anu maha asih anu maha welas ka sadaya makhlukna di dunia di akhirat mah ka mukmin faqat. Jadi bangsa kaum soleh dugi ka bangsa kaum Nabi Muhammad sadayana oge upami ditimpahkeun azab sok arariman sok arar Islam sok nurut patuh ngan lamun geus kaluar tina azabna biasa we ingkar deui kitu kaayaanana dugi ka ayeuna. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.